teh. Tuluh. Sound system tuluh aing capek. Teraskeun naon ieu teh? Capek mah. Saan capek? Bios, ini capek bios. Karunya henteu. Bae we modal gitu. Urang kabina-bina pae oge. Itu terus peureum-peureum aing tuh. Ieu teh ti antarana urang ngayakeun kikieu teh keur naon ieu teh? Litahsini jaudatil madrasah wal qaryah. Ngayakeun ngataun kikieu teh ameh naik kualitas pendidikan di dieu, ameh naik kualitas lembur nu aya di dieu. Leres. Sok keur ada aya nu teu ngayakeun samen. Kumaha budakna ngomongna? Teu rame cenah di dieu mah nya eueuh samen, tuh cenah di ditu mah cenah rame. Di ditu mah aya samen. Leres. Ieu teh keur naikeun naon? Kualitas. Ditinggalikeun ka hareup, budak bisa pidato, budak bisa itu teh kualitasna bagus. Terus dibaitur rahmat kualitasna luar biasa. Maka diayakeun samen begitu teh ameh naik rating. Terus so, lembur bakal terkenal. Oh, ini jadi apa ka dieu marga bakti? Tuh, cai teh baralajeun urang marga bakti atau setengah 12 cari cing we cek aing mah baralik. Aing mah lamun geus ningali aya saurang we balik aing sok aya geus. Tadi ngajak wah. Luar biasa berarti dimiti budak tapi apa budaknya ya cari cing wae berarti di dieu generasi naon generasi ahli pengajian ditinggali dari sana aya nu balik gitu cek setengah 12 aya curiga tadi cek ieu mah euy bakal malu bari ieu mah penting teuing cek ieu setengah 12 nanti cari cing wae kira balik atuh ame urang balik ieu terasa bapak pinter terasa ame gitu teh ame terkenal ya warga bakti teh ame dibejakeun koni di luar tuh sing kawas warga marga bakti daraekan ngaji ke jam 12 teh baralik gitu daeraheun urang balik ke sok dicarekan ku ajengan ku balik sama menang berkoh luas gitu patak moal koni mah barali bajung we ame oni geus han ada saja ya teh kenaikan kualitas terus kikian teh ame kualitas baik rahmat beki naon beki naik kira-kira naik moal nangtung moal lamun ku sorangan tak gitu atuh intina ieu mah bisa nepi ka sukses opat poe opat penting model kieu panggung gede model kieu sound system nangeunahkeun moal seperti kieu lamun eueuh sokongan ti ditu dieu leres maka butuh di kerja sama ieu momen merupakan momen persatuan urang marga bakti momen persatuan urang naon Kertasari leres sok budakna bersatu ngahiji kolotna kabeh ngahiji sahana deui pamudana kabeh ngahiji sangkan sukses di acara keun beda pendapat mah dan beda-beda jelema beda-beda sirah keun bae tong ditingali bedana tapi tingali naonna persamaan anak sarua hayang ngajadikeun ieu sukses sarerea nu miskin ngadoa supaya lancar supaya teu hujan ongkoh hayang hujan ada keur acara ge Allah mudah-mudahan Allah hujan ngadoa ada aing sarua di ditu kang ngadoa ada sian hujan supaya Allahumma hawalaina wala alaina barudak teh dipimpin kabeh oh diri itu cenah mah ngaduruk ieu ngaduruk itu ame teh hujan da keur acara komo ieu mah eueuh naonan eueuh saungan namun hujan kebayang aing tidak terjadi saha maka ku Allah teh lah ameh pidatona cenah yang hareupan ah teu hujan we aya alhamdulillah ieu teh hasil sararea kieu moal jadi budak soleh lamun guruna wongkol anu ngaduk-dukna kudu didukung ku kolotna leres antarkeun budak teh ku kolot teh tepungkeun jeung guruna abdi mah bisa mere dahar nungkul abdi mah bisa mere minum nungkul teu bisa ai kudu ngawurukan mah abdi nyangakeun ka pekarsa ngahahampang jaga di poe kiamat anu bakal dihisab sabenerna mah kolotna ngan ku kolotna teh ketinggal dikeun da ku abdi atos dipasrahkeun ka saka ajenganna ngan pertanyaanna ayeuna budakna dianteurkeun diasongkeun henteu ka guruna paling guru nang kayak tuh kada bieu teu ka masrangan tuh kada bieu teu ka sarangan budak datang mah tidak sorangan anteurkeun ke mah leres jajakeun ka di ameh barokah ameh menang doa ti jadi guruna leres kerja sama babarengan didukung dan ke sekolah maju guruna ngadukung ameh generasina hade generasina soleh dukung ku pejabat setempat leres ku RT na didukung ku RW na didukung ku palurah na diparos ku palurah teh
gitunya nalika ker naon teh kaekeun pendidikan teh ieu kakurangan di Kertasari naon madrasahna kumaha layak kene atau geus layak aduh cenah Pak RW Pak Lurah cenah teh geus layak urang bantuan ku pamarentah kitu leres sia teh ieu bisa kieu ge Pak Lurah meureun mere meureun ka dieu heuh encan teh ayeuna motor mawal ibu lurah na oge di bawah saya tak ATM na di dinya kan kita balik teh kekirangan teh masuk Pak Eko gitu atuh tadi dukung ku sareng ngan minimal atuh palurah ge hadir teh mah hadir palurah tanda ngadukung Pak Babin hadir tanda ngadukung tah tadi aya didukung ku sareng sukses ya acara beres keningan lancar beres da ieu teh make kerja sama sarerea jadi ieu teh momen atau simbol persatuan urang Kertasari lamun hayang sukses model kieu dina kahirupan sapopoe ge sing kitu silih bantu leres berbeda pendapat itu wajar nu ditingali tong bedana tapi persamaan cita-citana hayang maju Kertasari leres hayang maju Baitur Rahmah cek urang dia teh capek tuh Pak Ustaz cenah kikituan teh lain babari wayah namun hayang generasi hade sing capek leres teh lamun aya nu mung capek tuh sukses mimpi itu cek Sayyidina Ali man donna annahu bidunil jahli yasilu lamun aya hiji jalma ngaku-ngaku ku ayana bidunil jahli teh teu capek atuh tuluy nepi kana tujuan bahwa mutamanin eta jalma keur ngimpi hayang sukses kajedog wae hayang soleh budakna tara doakeun acan mung capek mung nitah budak teu ngaji diantep budak teu sakola diantep kudu kawas kamari keur loba culik ini rariweuh kalau teh kabeh usum culik ka dieu baheula kudu riweuh kabeh nepi ka nu taranganteurkeun ke KSD dialanteurkeun kabeh da sieun anakna diculik leres teh diculik ku jelema leres tapi lamun ka madrasah tara diteang padahal eta ge diculik tingali bawa eueuh di madrasah mun eueuh di madrasah berarti sarua diculik ku jelema mah paling dipaehan tapi lamun diculik ku belis diculik ku setan kana rakas ya leres teh sieun da budak urang diculik tapi kata diteangan padahal mah budak disangka teh di madrasah ternyata dari dina wipi di warung leres teh ada kitu atuh faktana kitu mata ge cek aing teh kumaha atuh carana sama Pak Ustad eta kana ngararium dina wipi pasang wipi di masjid cek aing pasang wifi di madrasah dan geus kumaha deui atuh hayang senang ngarumpul saate gratis di madrasah mah gratis di masjid mah tapi naon mayarna salat waktu salat asup ka jero waktu ngaji arasup ka jero engke ngawipi deui kitu geus beuting api-api gangguan kareu cenah hee sadarinya ku subuh sadarinya keneh cenah salat da kumaha we carana terus kula sok dicarekan wae di masjid teh barudak teh marotah tuh di masjid dah budak mun aki-aki motah kakara ai budak mah tukang motah tuh di imahan hareuri kan mah imahan leutik baru make kursi badak meuli kursi badak-badak lo mari badak-badak tuh jeung heuring mah atuh baru dak barek kulit kana kaca sia carekan budak ku bapana sia kursi eta bukan juta pencet atuh carekan deui neangan tempat nu lega ini sekolah agama ini KTPA lega pan eta mah lur dinya main bal cai teh kan baik main bal di dosa daripada main bal di ditu ingat karena ngaji ingat karena sholat terus mending senang nangkring di mana di madrasah motah da budak ngaranna oge tugas urang ngabimbing matak bawa ka masjid teh bangsina sorangan hilang jeung bapana ieu mah budakna ka masjid ketoh berjamaah di bapana cicing wae ayeuna mah tong nunjuk-nunjuk ka budak mah aja ieu ka budak mah ini sia lain kitu ayeuna mah kieu urang jeung bapa ka masjid tah kitu jadi ke di masjid mah ke arah pulau sini mau di masjid ke gulung budak pukulnya tuh terus sholat lain kelas sholat kalau ragot kieu pan sholat lagi baru dapat kieu adu tanaga wah kieu ada kalah berbaing bener kieu kublok ayo tahu pun dihijikeun tapi coba mana sholat tadi dia tah mana deket bapak mana tah mana deket bapak di sela-sela paling paling lieu kieu paling bener sholat paling jauh mah bener deh mau marotan nah itu lah pun bimbingan itu dibimbing pawayang remotan nah minimal ayan wagorowok gitunya ayan wagorowok minal cicing kita di masjid repeh nah minimal gitu udah budak wajahna ke mararota daripada motah di terminal mendingan motah di masjid cekasarna itu mah cekasar dah ulah tetap motah di masjid mah beres deh kunaon ayeuna barudak jauh di masjid dan di masjid dicarekan wae kunaon jauh di madrasah dicarekan wae matak neangan itu dicarekan di mana terminal nyarekan gitu beres saja
mudah-mudahan dia daya ke bapak-bapak nu hadir teh generasi masjid baheula. Balik gaple ada gaple baheula teh kan balikna ka masjid, sare di masjid. Batak subuh teh sarola. Sabab dihudangkeun ku kolotna da sarena di masjid. Coba lamun sarena di pos kami Allah hudang. Beres henteu. Itu baheula bandal-bandal baheula mah tetep we sarola. Ngararaji leres. Capek wayahna tapi minimal nitah urang teh tong capek. Mun hayang boga budak soleh sing capek nitah minimal. Mun urang teh bisa ngalakukeun minimal jang geura salat, jang geura ngaji, jang geura salat, jang geura ngaji. Bakal nyesa bakal nafal ka budak. Leres. Osok aja gitu osok nitah ka budak, ceuk-ceuk tidak oge cenah ka molotor cenah Pak Ustaz mata geus angkat. Aduh kakaraksa kitu geus eleh ku budak. Beres. Soal ajaran 5 poin gitu. Jang ngaji, jang salat, jang ngaji, jang salat, jang ngaji, jang salat. Katilu poinna memang ngomong budak geus siap muhun bade. Geus katingali ngaring urang ka bapak heuh, pasti ka salat. Kitu teh berarti napa? Beres teh. Sok da ngawurkeun sai saemer kana batu, harita keneh baseuh kabeh, harita keneh leungit isukna oge. Garing deui, leres. Tapi tinggal nu celak bunga poe saeutik tapi tuluy celak eta nu napak mah geuningan urang minta jang ngaji ngabak salat jang ayeuna salat napak dina ceri budak teh leungit we maot we anu nitah salatna nong toreng dina cerina teh jang salat jang ngaji inget dah kanu di alam barzah daek we salat eta anu naon teh bibir mati teh mata kalau baheula mah mati bibirna omonganna naon sababna mararatu mun hayang mati mah kudu matu sing matu nitahna ka budak ngaji jang salat mun matu kitu bakal napal di budak mati bibir urang sadayana memang ngomong budak geus ini beres eta teh tanda naon tanda mati bibirna capek wayahna dah hayang boga generasi soleh mah kudu capek na sararea capek guruna capek orang tuana capek aparatna keun ngagiringkeun budak kana jalan Allah Subhanahu wa taala wayahna dan bakal nepi mah nu cara rape leres ece sok pangandaran sok urang dia jauh teh pangandaran dia jauh teh aya nu sok mabok aya anger sok milu anger keur naon marilu nu sok mabok sabab hayang ningali pangan dipaksa milu hidit dina cenah dina tas mana eta meni genuh kitu naon keresek maksudna eta mani karek 20 wae naon aing mah geus karasa lieur ti ayeuna padahal isuk saya gini teh eta isa terus kunaon eta maneh di masker aing serasa pung bensin isuk ini pung bensinna diputingkeun keur hees kenapa maneh eta tapi ka bawah hees bakat kusok mabok tapi isuk nanger ini aing boga babaturan model kitu abi cenah milu kapanana maneh mah apa aing sok mabok entong lah kalah lieur aing sararea hayang milu cabi maksa ta milu mau keresek orolo ieu ngatai kolah unggal rem eta supir orolo geus eta ceuk aing motor milu ngadieukeun sia atuh cenah abi teh hoyong ka pangandaran atuh geus turun di dieu tuh dibawa balik kana motor amun yang nepi ka ditu eta keukeuh milu nepi ka ditu geus di ditu teh lain naon ceuk teu mabok aing geus itu cenah tinggal itu cenah laut itu cenah laut teh cengar turun tina mobil teh lain nguruskeun mabok teh cek aing keresek di cenah da nguruskeun HP langsung live streaming guys besti ayeuna geus di laut besti bodoh jujur kabayang aing modal di dieu leungit sia ladang mabok teh taon sabana aya nu indah di dinya poho beres sok urang oge pamuda lupa gedebug labu di hadapan nu geus langit padahal mah nyeri cenah teh cenah naon cenah alhamdulillah padahal mah jantan geuti eta cenah geutina kalau cenah naon abi tos biasa balik ka imong tahan sama mendingan keendahan di hadap poho capek teh beres nu sok ka gunung galung mah apa mau ujuk ningali ka awak moal teu kudu nepeh heula tuh di dinya aya naon eta ieu dua nepi 1000 sok rupa-rupa teh jelema teh gambaran teh di dunia nu rek nepi nu sukses mah kudu maksa aya nu kakarek C 2C karek 10 tangan geus capek cenah urang mah cenah moal cenah cuma maneh balik deui moal nepi eta mun ngaguguk ka capek mah leres tapi tinggal celak naik eureun heula diuk heula naik deui diuk heula naik deui dulu di jalan teh mending balik moal lah yang ningali kawah dulu kitu lalu nepi dari itu ka capek ningali kaendahan kawah pan foto deui selfie deui leres urang ge aya na capek ngogoreng ka lembaga loba aya nu kontra aya tapi tadi deh ya dan nu penting maju wayahna da urang mah hirup bakal aya bogoda ti ditu di dieu leres tinggal we nu loba anu naonna anu ngadukungna tinggal we nu ngadukungna daripada teu ngadukungna leres wayahna da bakal aya eta mah bogoda tuluykeun perjuangan urang Baitur Rahmah tong loba teh dedengian ini kareu tuluy ameh maju Baitur Rahmah leuwih hade leres dalam ngaguguk karena naon mah karena kagorengan tata
tangga urang tersebut ke urang wayahna bakal harita kena tutup rungkad dia geus santai tu rahmat teh lamun loba dedengan tuluy dibungkum leres tuluykeun ieu perjuangan leres urang ge bakal capek oni ge capek ayeuna turun diri bakal bunga oni tuh misalnya dari tidak kemana karo geus capek ge sakieu turun bakal bunga geus maksudna dia itu mau ngomong deui berarti istirahat sare itu maksudna bunga kepada geus sare mah beres tugas leres kitu geus capek mah bakal hasilna ngeunah tanu bakal sukses mah apa proses napi capeun hayang boga naon teh buka bodak soleh teh terus picapeun hayang menang harta loba teh taroskeun ka Pak Haji tadi geuningan lain jabat teu boga geuning ayeuna jadi boga capek teh capek lain ladang GS wae tapi ladang kerja luar biasa terus ieu teh sabab di dunia teh perjuangan tapi ka hade tongko ka Allah Subhanahu wa taala sing bari ngadoa ka mantenna leres teh urang ngadoa mudah-mudahan baru urang kali urang saleh sing saroe amin generasi Baitur Rahmah mudah-mudahan sing loba dai-daiyah di dia amin mudah-mudahan sing jara di kiai jara di ulama di dia amin mudah-mudahan ibu-ibuna anu nyari rezekina sing nanaon sing lancar sarerea nu baleunghar sing balalageur nu miskin mudah-mudahan sing kasawarga amin ya rabbal alamin naon hajat urang sadayana mudah-mudahan aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala kasalahan dina ieu pertempatan kasalahan dina pengajian kasalahan dina ieu acara mudah-mudahan dihapus sing jadi amal kahadean di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin tuluykeun perjuangan urang sadayana sarerea babarengan capek wayahna tapi barengan ku ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sangkan Baitur Rahmah beuki maju amin ya rabbal alamin perjuangan membutuhkan